لنا ضايا وكرمي الله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dalam yang terdicuekin? Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi minha arba'atun hurum. Al-ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun as-salatu mi'rajul mu'min. Al-hadits. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits. Hadirin mukarramin, para jamaah tamu undangan acara peringatan hari besar Islam yakni Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kampung Sekang, di masjid urang anu tercinta, masjid anu sakir megahna yakni Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan orang anu kumpul di ieu tempat walaupun basah tuyuk barokah bari baraseuh, insyaallah orang sadaya kenging kucuran rahmat sinaran barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dibayun urang panjatkeun heula puja sareng puji ka Gusti Allah nu Maha Suci anu alhamdulillah kalian putroh sinaran iradah Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa kumpul di ieu tempat, tiasa berdoa babarengan, tiasa zikir babarengan, tiasa silaturahmi, tiasa saling ngadoakeun satu sama lain. Mudah-mudahan urang sadayana sakali deui dibasihan kesehatan jismani, dibasihan kesehatan rohani, dibasihan kaluasan rezeki, dibasihan panjang umur sinaran berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinaran salam Allah mugia selalu terkucurkeun, mugia selalu tercurahkeun katuntunan urang sadaya anu dina malam 27 bulan ieu yakni bulan Rajab. Beliau diangkat, dijemput ke malaikat Jibril alaihi salam, ditangkap untuk bertemu dengan kekasih tercinta, bertemu dengan sang pencipta di nararaga rek ngajadikeun hukum salat 5 waktu. Alhamdulillah masyarakat Kampung Sekang ngajalankeun salat 5 waktu dengan begitu baiknya, tentu di masjid urang tercinta, Masjid Jami'ah Al-Ikhlas, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katun kabar keluarga sinaran para sahabat, sinaran para tabi'in tabi'an mewah kaurang sadaya selaku mengajari umat,
Mudah-mudahan orang kumpul di ieu tempat kenging syafaat dimantena jaga orang kumpul di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin nahtasu minhum para kesepuhan tokoh masyarakat dimuliakan ku Allah, para segenap masyayikh, para asatidz, para ulama, para kiai, para santri, para guru-guru, urang doakeun sadayana mudah-mudahan kesepuhan urang tokoh masyarakat urang, para asatidz, para ulama, para kiai, para ustaz sing ditambih-tambih kamuliaan ku Allah. Amin. Ditambih-tambih kesehatan dengan jismani dengan rohani. Amin. Ditambih-tambih kemanfaatan ilmu. Amin. Diberkahkan dengan setiap langkah kehidupan. Amin. Ditambih-tambih manfaat sinar berkah dengan setiap kalimat dan huruf yang dikeluarkan dari mulut beliau-beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlihat ketua panitia Kang Ustaz Sobari, kurang doakan mudah-mudahan capek beliau begadang tiap malam sampai sebelum nantungna beliau di panggung, ternyata beliau di tahola di krok. Mudah-mudahan kurang doakan di ketua panitia orang amal sing ditambih oleh Allah. Capekna digentos ku kanikmatan sinaran kebahagiaan. Umuman ka segenap panitia paguyuban pamali pemuda masjid Al-Ikhlas. Sokada pabrik kita segenap pamali paguyuban masjid Al-Ikhlas. Kurang bagian ya panitia sekaligus anggota paguyuban pamali sing ngajadi paguyuban anu semakin kompak ngaramekeun masjid kami Al-Ikhlas urang di dieu karena lamun teu aya paguyuban pamali sigana ieu masjid rareba. Jadi urang doakeun sakali ieu panitia sekaligus paguyuban pamali dijadikan paguyuban anu semakin bertambah kemanfaatan. Amin. Ditambah keberkahan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan sadaya perjuangan anak si enggal-enggal diwaler Gusti Allah Subhanahu wa taala, imma diwaler di alam dunia wa imma diwaler di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah pengumuman kasadaya jamaah hadir. Hatur nuhun laksa ketika binahan. Alhamdulillah walaupun cuacanya begitu berhasil kurang nyaman di diukanana karena ngadiukan terpal base meureun moal yang betah. Jadi mohon maaf ieu mah lain salah sasaha, ieu mah lain meunang ngarencanakeun manusia, tetapi Gusti Allah anu Maha Kersa nurunkeun hujan dina peutingan ieu supaya urang diukna bisa daereh. Dina terpal untuk cangkel mengkani kebelkena ya. Alhamdulillah berkah hujan diturunkan Gusti Allah. Ibu-ibu bisa cari atau di dalam masjid, bisa nyarede di tembok. Orang doakan ya masyarakat khususnya kalau hadir di tempat sing dijadikan masyarakat yang semakin berkah, masyarakat yang semakin kompak, masyarakat yang semakin giat ngaramekeun masjid dan Al-Ikhlas, entah eta ibu-ibuna atau bapak-bapakna, pemuda atau pemudina, sehingga sampai kamuran kalina ge bisa ngaramekeun kana masjid urang ieu. Karena di masjid urang 2 lantai moal pati-pati dibangunkeun 2 lantai lamun ieu masyarakatna teu seueur. Alhamdulillah masjid urang Masjid Jami Al-Ikhlas selalu terisi penuh walaupun di hari-hari tertentu saja. Urang ngaramekeun karena ibu-ibu, bapak-bapak mohon maaf ngaramekeun masjid lain jelema sembarangan bae. Ngaramekeun masjid dia adalah jelema-jelema anu ngabogaan nur, jelema anu ngabogaan iman,
jalma ngabogaan kepercayaan dan keyakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang berimanlah nu ngaramekeun masjid, hanya orang-orang nu beriman ka Allah, beriman kana poe kiamat anu daek ngaramekeun masjid. Mantap ibu-ibu ge lamun teu aya halangan ramekeun masjid. Kemana jadi masjid usaha beda ka kula. Ibu-ibu teman ka masjid. Asal waktu salaki lah. Nya, lamun teman ku salaki lah kula. Lamun teman budaya mah beda ka kula. Hari ke pasar mana, hari ke masjid kemana gitu. Nah ya, kenal ibu-ibu gue, ayo ramekeun masjid, karena masjid dia tempat di mana orang nyebutkeun asma Allah Subhanahu wa taala. Di masjid dia orang diukna baik di bere pahala ku Gusti Allah. Doa urang kuari keur riuk di teras masjid, niatan urang intikaf di masjid. Sebab uluna ningali ngayakeun radaban di masjid, angin diuk di masjidna bari diniatan iktikaf. Sebab hari masjid mah waqfun ke sholat, hukumna wakaf pikeun sholat. Ketika orang ngayakeun kegiatan di masjid tanpa diniatan amal-amal yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid, maka kegiatan orang dihukumi haram. Karena melanggar peraturan wakaf keluar dengan peraturan. Aturan dipakai dengan kemaslahatan masjid, kalah dipakai lain dengan kemaslahatan masjid. Jadi wayahna musok ngaropi, musok ngaliwat di masjid, niatan iktikaf di masjid. Ulah liwat ruangan. Sebenarnya mana masjid? Mana ada kan? Kalau ada, nah, pokoknya ya niatan iktikaf di masjid supaya naon, supaya melihat lagi jadi bahan baku kekuatan orang iktikaf di masjid. Ngopi, ngopi di terasnya, tapi masjid mah orang kuburan teh ya. Masjid gede, masjid bagus tapi rehe karena sedekah batu. Entar sekali lagi ieu masjid Al-Ikhlas berdiri di tengah-tengah lembur sakit agrena sekulana sakilas masjid Istiqlal. Sayang sekali, sangat-sangat sayang sekali karena ieu masjid selalu kosong. Jadi wayahna tadi Pak Lurah ngayakeun permintaan, mengucapkan perintah bahwa di masjid kudu aya kegiatan pengajian entah seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi kula minta ke masyarakat hadir atau wanita hadir, kurang dukung program pemimpin desa urang, yakni program setiap masjid dan musola kudu aya pengajian. Kira-kira siap ke pengajian di masjid? Siapnya? Ketua mana ketua? Ketua oke deh. Oke nya? Ayakan pengajian di masjid. Wah, usah disetan. Semua. Bisa baik. Bisa semari. Nggak ada. Terutama kasih Tuhan orang Pak Haji, ya, guru setempat orang mengutarakan kalau sereman, walaupun itu pokoknya sekama kampung para asatid, menang 50 meter Ustaz, 50 meter Ustaz terlibat, lebih 50 meter Ustaz terlibat, nanti pemenang Rio disertai, ngediakin ampor di Ustaznya kedua 15 sekian. Sebab bukan perapatan kayak usahanya.
Ngan sangat disayangkan jadi lagi sakit loba ustazna masjid daya kegiatan pengawasan. Maka kalau segitu pemimpin desa ulang bahwa di masjid kudu meyakin kegiatan pengawasan di masjid. Dengan awal di luar nih, dan ngaji yang biasanya saudara ini di luar negeri selesai. Bukan begitu, bukan begitu lagi. Bukan bisa semua terjadi. Di luar tempatnya itu keluar. Usian kurang kami ke. Sebab jelema anu daya ngambah perjalanan dinanya kamu, eta jelema bakal digampangkeun jalanna ku Gusti Allah kasur kan. Da cenah haji tenang bae, aya puasa raja deui cenah ge. Keturun haji meureun puasa raja bae cenah saminggu bae dibukakeun ka Rasulullah. Eta dibuka doang. Ya asukeun cenah teh. Karena dibuka doang. Dan eta panganeureun bahasa jelema anu paling mulia, bahasa jelema anu paling agung tentu arti lagi tidak semesti kalimatna. Karena yang dimaksud ketika jelema puasa rojak 7 poe setiap tahun dibukakeun pintu surga anu 8, eta artina lain sesuai dengan kalimatna. Walaupun kalimatna bener tapi artina sebenarnya lain kalinya. Maksudnya apa tuh? Maksud nama peluang jelema anu daek milampah puasa rajab 7 poe setiap tahun, maka peluang asup ka surga semakin terbuka lebar. Rek asup tapi ku surga mana bae ge heus barek kumaha manehna. Eta maksudna. Jadi kesempatan dan peluang asup ka surga lebih terbuka lebar. Lalu bayangkan pintu surga termalam-malam baru lah. Ya, sebab orang tengah pintu surga yang bilang. Tapi dalam jelema daek ngaji, dalam jelema daek ngalengkahkeun suku karena pengajian. Walaupun termuji pahitna dia yang ngaji terjadi, eta tetap menang pahala naik. Komolan sampai di majlis, ngadengin anu dituturkeun ku guru-guru urang. Maka ia jelema sangat-sangat digampangkeun asup ka surga. Sebab para guru yang ngomongin dengan kita matan al-Subah karya Imam Ibnu Ruslan, beliau mengucap dengan kita matan al-Subah fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latukbar. Sakabeh amal, setiap amal, detail amal, eta mardudatun, ditolak kabeh lamun amal eta dilakonanna di luar ilmu, teu make ilmu. Nah bayangkeun urang, lamun urang salatna satutur-tuturna bae. Kira-kira salatna diterima? Hah? Henteu, karena setiap amal, detail amal kabeh kudu make maka ayo ramaikan pengajian. Sekali Masya Allah luar biasa ketika di pentas sumbangan Rajaban ternyata mencapai 900 saka itu. 900 saka itu. 500 atau 700? Saimah saurang yang lempang ke masjid. Buat supino masjid. Kira-kira 300 saka. Satu kakak hanya berangkat sebulan ke masjid di Naraga ngalaksanakeun rutinitas pengajian, berarti 300 jelema hadir. Tenanawan eta magontakan ti jelema tenanawan minggu ieu mamajae Islam mana ke masjid. Jadi hitungan nanti sebulan sekali bae. Lamun anakna 4 berarti sebulan sekali hitungan. Karena mengajinya kota. Jadi semangatnya ayo ramaikan masjid ulang ukur aya acara Islamic Rondong di masjid ramaikan. Tapi setiap hari, setiap minggu, setiap bulanan kurang kesitlah di masjid dia dengan cara masing-masing. Ulang kene cara pengajian datang ke masjid ngetikat ngadres. Walaupun hanya ukur seayat 2 ayat, ayo teruskan dengan baik, berkurang, berisu, bersore, berputih, silakan mangga.
karena masjid di tempat anu terbuka, masjid di aya nu bogana, masjid di boga kabeh umat muslim. Mudah-mudahan sekali deui urang doakeun ieu masyarakat di dieu termasuk pula sebagai salah satu lapisan masyarakat di kampung ieu menjadi semangat untuk menjalankan perintah kepala desa urang supaya ieu masjid diadakeun pengajian walaupun sekali deui henteu ayeuna. Kira-kira perselembaan mah merenangan, mudah-mudahan geus bisa diayakeun pengajian di masjid urang. Amin ya. Amin. Panitia paguyuban pamali segera musyawarah itu untuk merapatkan barisan entah itu sebulan sekali atau seminggu sekali. Sebab sudah dikoyak tadi kulura mengaji pang terus. Jadi ngomong baik lain kata kuari kita kalau ngomong tapi berbulan-bulan karena salah satu program beliau adalah setiap musola atau masjid harus ada pengajian maksimal kudu guru setempat kudu nyokot guru anu di luar tetapi cukup dan maksimal guru setempat baik berpikir diroli silakan. Ayo bagian mana? Bagian fikih silakan tunjuk. Bagian tasawuf silakan tunjuk. Bagian tauhid silakan tunjuk. Pula percaya ustaz-ustaz di kampung ini adalah orang-orang yang mumpuni di bidang agama, orang-orang yang mempunyai kelas di bidang agama. Berdoakan karena guru-guru orang di ustaz-ustaz orang selalu mempunyai kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya, tadi nama dari bantuan orang. Biasanya ada masih itu. Gimana kembali? Tapi ibu-ibu lalu kata kesel, lalu kata dia kurang kantosan sekedap karena pahala yang diinginkan lantunan ayat suci Al-Quran itu luar biasa. Jadi penting dia mah kurang niatan baik ngahirupan salah satu malam di bulan Rajab. Hayang dimulai dengan Gusti Allah. Hayang gampang. Caranya loba. Salah satu cara yang dimulai dengan Gusti Allah adalah memuliakan bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu adalah syahrullah, bulan Allah. Maka jelema anu yang ngamuliakeun bulan Rajab, maka itu jelema dimuliakeun dari Gusti Allah. Cara ngamuliakeun kumaha haji babari dan puasa bae dan sedekah bae mangga dan maca Quran bae teu hayu dan ade silaturahmi bae hayu dan cenah babagi duit bae hayu dan ade ngaji bae cenah kumaha hayu bulan Rajab mah biasana ge cenah lamun bulan Rajab teu ngaji lamun bulan Rajab ngaji hayu teu naon. Berarti ia jelema aya dadaekna ngamuliakeun karena bulan Allah, ngamuliakeun karena bulan Rajab, maka ia jelema pasti dimuliakeun deui ku Gusti Allah, tentu dengan cara Gusti Allah kene. Dimuliakeun jelema lain kuloba duitna bae. Lain kuloba ilmuna bae. Dimuliakeun jelema ku Gusti Allah tentu melalui ngakurkeun karena kapasitas hamba-hamba masing-masing. Kira-kira lamun tukang ojek dimuliakeun kumaha ku Gusti Allah? Kira-kira tukang ojek dimuliakeun ku Gusti Allah kumaha? Kira-kira ieu mah motor na bagusan, apa kreditan jadi lunas, apa pamajikan nambah, apa kumaha? Kira-kira ieu mah biasa sampai ngomong tukang ojek. Kalau itu kayak nyanduk ya tiru, hiji kiai, kedua bos, ketiga saudara sawah, keempat tukang ojek. Tukang ojek itu bahkan paling terkenal tukang nyandung. Balik di Parapatan sok mau bikin mana?
unggal kue eta uang ganti bae tukang ojek entah tukang ojek terkenal tukang nyantutang lamun cenah mulia tukang ojek disesuaikan dengan kapasitasnya, maka ia Allah terkadang pada cara luar biasa. Nu naik maloba samotor opatan. Nah, bari jeung sarua kabeh alamatna. Kuat. Kiai lain dimuliakeun ku Gusti Allah. Dengan cara man kiai dimuliakeun ku Gusti Allah. Diberi semakin manfaat ilmuna. Semakin bere keberkahan dina ilmuna. Jalma anu deukeut ka manehna semakin dibere bahagia. Karena ada beberapa hal dina kiai anu jadi ciri bahwa kiai ini jadi mulia. Salah satu tandanya adalah ketika kiai eta ngalir ka urang, terkadang urang diberi ingat ka Gusti Allah. Namun ibu-ibu dilirik pukulan, ingatnya ke sana. Kira-kira, ibu-ibu dilirik pukulan, ingatnya ke sana. Kalau sering ingat ke sana dan mengaji, waduh, berarti pukulan biasa banyak. Karena Allah ayat kiai anu luar biasa, ketika dilirik baiknya kira, karena ingat ke Allah, ingat ke Nabi, atau ingat ke ulama-ulama bahula, memang pak. Lirikan itu itu salah satu cara Gusti Allah memuliakan karena ini ulama selalu bertambah-tambah manfaatnya, selalu bertambah-tambah keberkahan, selalu merek kebahagiaan keluar tidak ulama atau keluar tidak kiai lain berupa duit, lain kebahagiaan berupa duit mah biasanya keluar dari pos sonagar. Biasanya pasti itu kebahagiaan diukur dengan duit, diukur dengan harta. Tapi kebahagiaan diberi ulama, kebahagiaan diberi kiai, eta kadang hanya sekedar kata-kata. Jelema nu tadinya begitu terpuruk, jelema nu tadinya begitu lieu hirupna. Ketika ngadeukeutan kiai, kalian keterpurukanana eta bisa lenyit hanya dengan kata-kata saja. Karena kata-kata beliau, kata-kata para kiai, kata-kata para ulama selalu mengandung rahasia anu dititipkan ku Gusti Allah, yakni sebuah nur, sebuah cahaya keimanan, supaya jalma-jalma dekat ka ulama dijadikan jalma-jalma anu lebih bertakwa ka Gusti Allah. Maka salah satu saran para wali-wali Allah, saran para ulama-ulama Allah adalah dari seluruh ulama. Dekatkanlah ulama, sering-seringlah tiup-tiup bareng dengan ulama. Maksudnya mah kudu daek ngaraji dan ulama supaya naon? Supaya hati orang semakin terbuka, hati orang semakin cahaya, hati orang semakin baik, hati orang semakin termotivasi, terlebih-lebih hati orang diberi daek ngalakonan ibadah ka Gusti Allah selaku orang rumasa sebagai hamba Allah anu butuh ka Gusti Allah. Saudara kami para jemaah Masjid Al-Ikhlas dimuliakan ku Gusti Allah. Alhamdulillah guru urang, wali urang para peserta tapi selaku wakil utawa gaganjel dina ieu acara ngaturkeun hatur nuhun sekaligus nuhun keur dihapunten hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.